Lemah, letih, lesu, terbayarlah sudah. Halo barudak, assalamualaikum. Papang dia jeung manak dua. Tapi jika nama barudak pertama-tama nemposimu teh. Tong gitu pokoknya orang beresan barudak. Moal pokoknya nama orang moal kagoda aya mereka simut aya bantal oge orang merek beberes aya nama moal aya tunuh-tunuhan pokoknya nama. Nah nya barudak geus beresan simut mah orang lanjut teh urang teh. Eleh tuh geningan cuk urang ge tara karasa barudak sokalah keunang kring can anggeus ge pigaweun. Jeung naon anu dirasa tuh jeung gagaro bujur. Kira mah bieu teh barudak kamera teh pareumnya ku urang teh soalna urang teh lilang nageun di luar. Tapi geninganan baru kanan hurung barudak urang kaeraan tungtung nama tapi ku urang di pos we lebar ya soalna geninganan durasinangan sagedeug. Geus ayeuna mah barudak urang tulikeun kana popoe baju. Unggal poe eta nyeusehan cenah ibu emang teu capek. Sanes ku teu capek atuh da ibu-ibu geninganan eta nyeusehan unggal poe teh kumaha da budak disalina ge sapoe teh meunikakeun 3 kali. Sok misalkan budak kali 2 ieu jadi sabaraha hiji setel meureunnan barudak jadi genep setelnya. Nya urang teh mau tidak mau atuh barudak kudu diseuseuhnya komo itu nu bapak nama sabaraha nama barudak can kacabak-cabak acan nya baju teh masih sing talam rucan kaseuseuh. Jeung eta kursi ge meunikakeun ngahahalangan cing atuh meunikakeun teu daek ngajedog pisan nya. Atraksi heula atuh geninganan teu beunang can celengan ge baru mah ku urang teh diangkatkeun kalau usah barudak aya nama urang tuluykeun nya kana rarawat parabot anu aya sing talam ru di tengah imah. Poho barudak mejana sakalian 8 nya meunikakeun selalu geningan eta teh da meureunnan budak mah leungeun ledok trap kadinya leungeun ledok trap kadinya. Tuh seusehan anu ayeuna mah barudak ku urang teh karek kacabak dan no tadi mah eta teh urang teh moekeun anu poe kamari. Ieu teh pagawean unggal poe barudak kieu jeung kieu we. Tah ieu mah popoe anu kamari barudak urang tilepan heula ieu. Ameh teu sing talamru soalna urang teh aya rencana poe ayeuna teh barudak edek nyenong ka imah si lanceuk. Susuganan daek kitu soalna si lanceuk teh kalumaneun cenah nyenong we di imah sorangan. Geus pokona mah barudak kitu we nya ayeuna mah urang tuluykeun kana sesapu heula. Tah ayeuna mah sesapu mah barudak jigana pigawean teh tereh beresnya tapi ke heula barudak eta naon. Sugane bapak budak teu kaburu ka imah barudak urang pura-pura teu nyaho we nya urang sapuan luhur ayeuna mah. Alas sia bawa dosa ka salaki eta teu nyahoan duit dicokot. Mangsa bodoh ada urang mah pamanggih lieur nyokot. Ieu teh tandana ciri istri solehah. Lelah besti geninganan barang gawe we teh geus istirahat heula barudak ayeuna mah.